dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keeng wa geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah ka teler-teler nepi ka nyangkulu ngaler di tengah imah ngagoler ngajolopong diruruban diriung ditarunggung diriung ditarungguan Paji Nurdin lagadar datang pasara dedeh istighfar wa nya age batilu mangis gampar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaran habat kamalinaan tong goyah teu nyubadanan ieu dugening geus jangkora rupu padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembur teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip Sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep dudi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning tenoli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat tegunang geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lala nyepan sugan sinarang ngejawab sugan ngajadi kamaslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi panggung